Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra neraskeun hanca garapan anu katuna carios kalayan judul Si Bujil. Dongeng anu dikarang ku Ki Leuksa kalayan diropea deui sareng didongengkeun deui ku Mang Barna. Urang neraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh si Bujil gawena rarat-reret neangan warung. Beteungna beuki murilit hayang geura di eusian. Di corona asa garing teu kuat ku hayang nginum. Kesa ngoprot maseuhan awakna jaba awak lungse deui. Mang, tuh aya warung Mang tuh. Cek si Bujil bari nunjuk ka hiji restoran Padang. Di luar katemong loba baskom wadah dengan sangu. Estu pikabitaeun. Aya renang, aya nog, aya renang daging, renang ayam, jeung sajabana. Ih, atuh jilaka asup kanu kitu mah Jil. Nah, moal mah hisa anu atuh lain bagian urang eta mah ieu leumbang deui ulah luak lieu kanu kitu macak geuring batin. Cek Mang Dasma bari terus leumpang deui. Si Bujil tibang neureuy ciduh tuluy nuturkeun ka Mang Dasma. Nya akhirna tepi ka parapatan. Breh di pojok jalan aya jongko dicangan ku patromak. Aya sababaraha urang nu keur jajan. Nu boga warung lalaki geus kolot dibantuan ku anakna. Awewe leutik keneh. Tah eta bagian urang mah Jil. Cek Mang Dasma terus nyimpang bus ka jero warung. Gek diuk dina bangku panjang. Kantong dituna gigireunana. Si Bujil ngahuleng panonna melong kana meja leutik nu pinuh ku kadaharan. Aya goreng tempe, goreng tahu, dadar nog, sayur kacang jeung sajabana. Jil, sok ka dieu. Cek Mang Dasma ngagebah anu keur ngalamun. Si Bujil teu ngomong memeh asup dongko heula. Da sieun ti dagor kana tihang jongko anu malang. Gek diuk gigireun Mang Dasma. Teu lemek teu nyarek kawas nu kurang sugema. Lantaran hayang nama di restoran Padang. Nurutan Mang Barna karesep mah teh di restoran Padang jajan teh. Hari ieu kalah diajak di jongko sisi jalan. Bobohan nu ngajakna lain Mang Barna tapi Mang Dasma. Biukna ge dina kursi panjang hareurin deui. Teu loba omong, Mang Dasma mesen sangu 2 piring. Dengan nama garingan bae. Milih nu murah deui. Si Bujil teu ngomong manehna nurut kana kahayang Mang Dasma. Ulah hayang nu ngeunah Jil. Dengan ge milih anu murah we. Tah, tahu, kurunyud, kurupuk, sambal, bonteng jeung uyah. Eta we. Cek Mang Dasma harewos bojong bari dideuketkeun kana ceuli si Bujil. Nu diharewosan tibang ungeuk hatena mah bagegel. Tapi najan kitu teu buru ngalimet dahar jeung goreng tempe. Cacamuilan da puguh lapar. Tekung silila dahar geus rengse,
Barang dihitung si bujil ngajenghok. Dahar dinu kitu ge duaan teh 1000 leuwih. Tapi Mang Dasma teu loba omong. Ku siwal cereng dibayar, terus keluar bari teurab. Si bujil nuturkeun, "Ayeuna kumaha, Mang?" "Teuing atuh Jil lah. Mangi bingung ye. Tapi ulah leutik hate da urang teh lalaki. Kudu bisa ngungkulan ieu pasualan. Pokona mah geus aya di Bandung mah tenang we. Nu penting mah menang bagawean. Ayo urang lembang. Urang neangan keur monok, isukan urang neangan pagawean." Cek Mang Dasma bari terus ngamimitian deui lumampah. "Rek meuting di mana ari ayeuna, Mang?" "Yoh, Jil. Dina kaayaan kieu mah di mana we tunuhna. Sabab kumaha deui atuh lantaran ari kudu di hotel mah keheulaanan. Moal kabayar, wayahna we urang diajar prihatin heula." "Nya teu naon-naon sapenting Mamang lah," temal si bujil. Peuting eta karasa asa tiis mata kabulusan. Jalan rame keneh ku kandaraan leumpang balawiri. Kota Bandung nyaring keneh can kaciri kenor. Padahal harita teh geus jam 8 peuting. Tapi kulantaran dipusir dayeuh atuh rame keneh we harita teh. Ari Mang Dasma jeung si bujil terus leumpang bari jeung can boga tujuan anu pasti. Si bujil geus teu apal kaler kidul. Geus teu nyaho teuing di mana ayana. Mang Dasma ge jadi bingungeun dibere peuting mah. Manehna pohoeun deui teuing aya di mana. "Mang, jalan naon ari ieu teh?" "Lah teuing Jil. Geus sababaraha kali menggol urang teh nya. Da geus sababaraha kali nyerang parapatan ye." Cek Mang Dasma kalah malik nanya. "Lain Mang, reka mana nu benerna atuh teh? Alah, capek ye jabat tunuh. Maha atuh ye, sateu pararuguh." "Nya ayo atuh eureun heula." Cek Mang Dasma ngoloyong ka emper toko anu geus tutup. Gek diuk dina teras. Kantong ditunda gigireunana. Si bujil oge diuk setengah mebeutkeun maneh tuluy nyarane kana temok bari ngarahuh. Jalan masih keneh rame. Ngan anu leumpang mimiti carang. Aya hiji-hijieun ge bangun rusuh, hayang buru-buru tepi ka imahna. Ku si bujil ge kacipta mun manehna aya di lemur mah wayah kieu teh kudu geus aya di imah. Ari urang di mana sare, Mang? Jiga rek cengeng maneh mah Jil. Cik atuh sing sabar euy. Da geus kieu jadina wayahna we urang sakapangi. Dahar saya aya. Sare di mana poekeunana. Itu we ayeuna mah. Teu teh nyo batur. Mang Dasma nunjuk haji jalma nu geus ngarengkol di pojok dianggal ku buntelan. Si bujil ngareret beg hatena reuwas. Ujug-ujug kacipta kumaha mun manehna ngalaman nasib anu sarupa kitu. Tada teuing nalangsana. Ngalaman sare di emper toko. Berarti Jil. Jadi jauh-jauh ke Bandung teh rek ngadon hees di emper tokonya. Alah, seungah kuring mama bangga tuh. Sabar Jil, sabar. Dari kumaha ada kayaan urang batan sakieu. Keun lanan ulah sok wa ka aral. Sugan we sugan mah meunang milik. Bisi capek gogoleran heula ka dinya. Si bujil ngahuleng. Timul rasa hariwang honcewang. Sok sieun teu mangih pagawean. Mangkaning duit teu boga balik jauh. Kumaha? Teu kabayangkeun sangsarana. Kaayaan beuki sepi.
dekanyahoan jalan ge jadi tiiseun. Kendaraan ukur hiji-hijieun loba keneh teh beca jeung motor. Mobil geus carang nu leumpang ge nya kitu deui. Hawa beuki tiis sapanjang jalan lampu baranang. Tapi simpe taya suara. Mang Dasma ge hatena mah sedih. Teu nyaana bakal ngalaman nasib sarupa kitu. Nya akhirna geus teu bisa ka mana-mana deui. Buanana nyarane kana temok bari ngalamun. Kulantaran capek jeung tunuh, akhirna mah reup sare. Tapi nya kitu. Teu bisa tibra meus-meus nyaring. Meus-meus lilir bari nepakan reungit anu nyocoan. Bitis geus arateul jabat tiris mata kabulusan. Beuki peuting kalah beuki tiis lantaran teu ditilama naon-naon. Ngagoler dina teras toko nu kaibunan. Puguh meuni nyecep. Tungtungna wanci janari teh si bujil mah nyaring. Muka kantong ngabijilkeun sarung, dibuntelkeun kana sirah. Murungkut teh bari cumagug nangkeup tuur. Oneh maneh mah moal nyaho. Ieu kami tepi ka ngalaman kieu. Maneh mah ngareuna hees dina kasur. Najan kasur butut ge buni. Moal ka ibuna. Moal ka angina. Mun ceug aing kieu geuning ieu. Oneh. Cek hate si bujil, ingat kanyi oneh pamajikanana anu mangkuk di lemur. Ret ka Mang Dasma anu murungkut jiga kuuk. Maniti buner-buner we da tiris meureun. Dianggal ku kantong wadah baju. Ting tibra, ting henteu. Da sakitu tirisna. Keur si bujil mah peuting eta teh asa sataun lilana. Tina awahing ku teu betah. Tapi akhirna mah brai-brai rada caang. Di wetan geus sibar ku pajar. Di kajauhan kadenge sora nu adzan subuh. Ngan eda sawah beuki tiis mani nyecep. Asa nyerep tembus kana sungsum balung. Hawa Bandung teh tiis pisan manakomo wanci subuh. Si bujil kuat ka ngadeg-deg di harudum sarung. Mang, beurang mang ya. Udang mang. Cek si bujil bari noel tonggong Mang Dasma. Sakali noel ge nemalan. Tayona geus tita tadi nyaring. Ngan maksakeun peureum bari ngarengkol. Panonna karasa peurih. Wayah naon ieu teh, Jil? Geus adan, Mang. Ayo urang salat. Cek si bujil ingat kana salat. Ayo aduh. Temalna kuniang hudang tapi sarung mah anger diharudungkeun. Mani murungkut da tiris. Tapi kamana ka cai, Mang? Nyida teuing kamana aduh. Cek Mang Dasma bari terus mamaner simut. Teu pogoh Mang mah. Ari geus kumaha atuh Mang poho deui. Ting di mana ieu teh boro-boro nyaho jalan ka cai. Ngaran jalan oge teu apa. Nya urang leumpang we atuh Mang bari neangan. Keur ngaleop ti koro ieu ngararada haneut kana peujit. Teu kuat ku tiris. Ya ayo atuh. Cai naon nu kapanggih, ayo. Mang Dasma cengkat terus beberes. Besimut di kana kantongkeun. Duanana geus tarapti terus laleumpang mapai sisi jalan.
Tisen harita mau kuraya beca hiji-hijiun jika nama geus aya anu reka pasar. Heuleut sawatara waktu bre aya tukang cikopi. Nu boga warungna ditaregos ku anu tiris di meureun. Mang Dasma jeung si Bujil atoheun teu mikir panjang bus ka jongko. Terus mesen cikopi 2 gelas. Tekung silila geus ngajagrag hareupeun. Tukang cikopi teu loba omong. Geus ngaradangan magek diuk bari udud. Mang Dasma jeung si Bujil ting suruput nginum cikopi panas. Mani asa nikmat karasana teh. Inget-inget geus rek beak yen duit kari saeutik. Mang Dasma ngagebeg. Kumaha lamun teu mahi? Di mana keur dahar? Memeh cikopi beak kada kodok heula kana saku. Ku siwal ngabijilkeun duit nyaan geus ipis. Mun ayeuna dipake mayar cikopi moal aya keur meuli sangu. Jil, boga keneh duit. Nya boga saeutik. Cilaka Jil. Hampir we geus we. Ulah yang naon-naon cikopi we bungkulnya. Duitna ipis euy. Nya adalah di kumaha wayahna we. Nemah si Bujil. Suruput nginum deui nu pamungkas. Dibersihkeun jeung teu karasa. Brai weh caang. Jalan geus gandeng deui ku kandaraan. Nu lalar liwat beuki dila beuki rame. Tukang sayur ngarekot nanggung. Tukang minyak, tukang cai. Lila-lila rame weh jalan teh kawas kamari deui. Ari Mang Dasma jeung si Bujil geus laleumpang deui mapai sisi jalan. Sarua kawas kamari teu boga tujuan anu pasti. Lantaran teu aya keur puntanganeun jeung geus poho kana kaayaan. Teuing di mana harita teh. Mang Dasma teu apaleun. Komo si Bujil mah. Kumaha atunya mending balik atau kumaha Mang? Ulah gitu atuh Jil. Matak seber kana hade Mang yeuh. Sing gede hade bari ngadoa. Sungguhnya aya milih. Sakalian urang neangan pagawean. Kana naon wae asal menang duit. Nya tapi kudu dimimitian ti ayeuna Mang. Beuteung mah moal bisa diajak badami. Kudu dibere eusi. Moal nyahoeun teu boga duit beuteung mah. Nya heueuh ieu ge urang neangan. Kitu gunem caturna Mang Dasma jeung si Bujil. Nu geus jelas kapahung. Duit beak dangan mekal saeutik. Nu diteangan teu kapanggih. Pagawean can meunang. Karek sapeuting di Bandung. Bingungna geus nandingan Gunung Tangkuban Parahu. Kaayaan beuki beurang. Panon poe moncorong di tebeh wetan. Mimiti karasa panas mani moreret. Mang Dasma jeung si Bujil geus ngesang. Urut tadi katirisan ayeuna mah kapanasan. Beungeut beureum kesa ngucur. Jog anyog ke hiji tempat. Aya jalma ngariung keur ngomean mobil. Mang Dasma nyerengeh ujug-ujug gede hate. Jil, urang minta pagawean. Jadi naon Mang? Tuh, urang mantuan ngomean mobil. Bari nunjuk. Si Bujil geus marah-mai bunga. Manehna daekeun ngomean mobil oge. Pokona mah asal aya nu mere duit we. Samarukna neangan gawe teh babari. Cukup ku kahayang. Barang geus tepi Mang Dasma langsung ngomong ka hiji lalaki anu pakaianana kalotor ku oli. Baju jeung calana ngahiji sakapat. Punten Pak. Cek Mang Dasma. Naon Mang? Eta jalma ngaliuk bari nanya. Manawi meriogikeun padamel Pak. Abdi duaan nuju milarian padamelan ieu teh. Sawios ngomean mobil oge Pak. Oh, milarian padamelan.
Mamang montir eta jalma nanya deui. Sanes montir mang mah. Kana naon keahlian atuh? Nu mah tuh mah melaksuuk sun. Selang-selang di eta sok ngadamelan dulang. Atanapi ngadamel coet. Ngadamel jubleg. Tapi kan tos sedamel di kota sok ngicalan sayur di pasar induk. Tapi eta bakal pungkur 5 tahun kapengker. Ayeuna mah sun nganggur. Lalaki nu nanya teh seuri. Ret ka baturna nu direreting sarengeh sumongoa. Tapi ku Mang Dasma teu kahartieun. Teu aya lowongan Mang, teu aya. Temalna terus ngajewang kaleng kosong. Bus ka kolong mobil teu mali dede ka Mang Dasma. Ngahulang Mang Dasma teh asa disapirakeun. Tapi teu bisa magar kumaha terus ngaleos indit dituturkeun ku si Bujil. Malah si Bujil ge kakarot bakat ku amak. Somongnya Mang ai. Maniki itu jelema teh. Sabar, jang sabar. Geun supaya anu daekeun harima. Yuk, sing gede hate. Da manusia mah pada dibede milih, ayo. Cek Mang Dasma ngabeberah hate si Bujil. Terus lalumpang deui. Gok ka hiji tempat aya nu keur ngawangun. Keusik jeung bahan bangunan sejenna numpuk. Digawe balawiri Mang Dasma bungaheun. Teu loba pikir blus ka jero maksudna rek ngalamar gawe. Tapi karek ge sababaraha lengkah. Jo teh hiji lalaki make saragam biru, make helm. He, ka mana? Nolonyong we. Lapor heula tuh. Reg Mang Dasma teh eureun. Ngareret ka eta jalma bari rada ngarenya greuwas. Si Bujil ge olohok. Manehna teu wani ngomong. Bade milarian pada melan, Pak. Cek Mang Dasma bari mundur. Lowongan. Di dieu ge geus loba teuing. Cek eta lalaki mani ketus naker. Tapi karasapeun. Kana naon we abdi mah Pak. Sawios jadi tukang sasapu oge asal mendakna dawe. Maksa deh. Eueuh lowongan. Jigue kana sejen. Cek eta lalaki rada molotot. Mang Dasma teu ngomong deui. Kapaksa init bari jeung sedih. Hate kuciwa. Si Bujil kakarot nahan amarah memeh ini teh manehna mah ngadilak heula ka eta lalaki. Geus rada jauh ngupat dina hatena. Manis somong cenah eueuh pisan rasa kamanusaan. Si wawalak teh tah. Mun aing jadi raja dipecat sia. Geuleuh ah. Sararomong ieu mah di kota mah nya. Kamana wae ngomong teh. Ayo we ulang init. Cek Mang Dasma bari ngalenghoy bangun lungse. Kitu jeung kitu we tepi kaburit geus sababaraha kali menta pagawean tapi eueuh anu narima. Ka toko, ka kantoran, ka pasar, ka tukang ngelas jeung ka bengkel eueuh nu malire acan. Eta ge aya hiji-hijieun anu ngomongan sopan, teu matak nyentug kana hate, tapi eusina mah sarua, teu mere pangharpan. Sabab maranehna ge boga pagawe, ngan kasebutna pagawe di maranehna mah lolobana masih keneh kaasup kulawarga, hartina masih keneh dulurna. Si Buncir jeung Mang Dasma tungtungna ngalungsar di emper toko. Beuki susah sabab teu nyaho kana tempat. Teu nyaho di mana ayana. Duit beak tanaga leuseuh beuteung lapar. Jaba poe geus peuting.
menang sajongjongan mah dua anak ngalungsar tepuguh tujuan. Kaayaan beki jempling, hawa beki tiis. Jalan nu tadina rame ukur hiji-hijieun anu ngaliwat teh. Nu sare di emper toko lain Mang Dasma jeung si Bujil wungkul. Loba deui nu sejena nu geus ngabaku, geus teu ngarumah sabab geus biasa. Sedangkan si Bujil mah dicampuran aral. Sabab kakara ngalaman model kieu. Mang, kumaha ieu teh na urang bet jadi kieu ya? Cek si Bujil kira-kira jam 10 peuting. Teuing Jil, urang teh memang keur sial ieu. Lantaran usaha mah kudu kumaha. Ikhtiar pan geus cukup, tapi milik can ngahiji jeung diri. Rezeki can datang ka urang ke. Sabar lanan Jil. Mang Dasma rada ngalengis ngomongna. Lapar Mang. Wayahna euy. Duit geus beak. Duh kumaha atuh? Dalah di kumaha da geus kieu jadina. Kudu narima kana naon-naon nu geus jadi kanyataan. Sabar jeung tawakal eta jadi modal nu utama. Ieu resiko nu miskin. Teu boga duit. Keun tahan heula lapar mah. Hitung-hitung puasa pan urang teh mineng puasa. Moal tahun sok puasa. Tah eta latihanana. Tah ayeuna meureun kaasup praktekna urang teu manggih dahar. Teu ngeunah sare. Teu puguh cicing. Teu boga pagawean. Heuh hitung-hitung puasa we. Ayeuna mah kieu atuh Mang lah. Aduh jeung batuk deh. Da urang teh geus puguh keur nandangan lara balangsak. Tapi teu meunang putus asa. Urang tetep kudu ikhtiar cik. Sugan mamang boga ilham. Kudu kumaha ari geus kieu? Keun kuring anu ngajaleunkeunana. Ilham naon atuh? Mun teu boga ilham mah balik we atuh. Leumpang. Nya kana beus atuh. Apaan teu boga duit udah ongkosna. Nya usaha heula. Heueuh, usaha deh hese. Apaan pangna kieu ge urang teh teu boga usaha. Ari boga duit jeung boga pagawean mah geus teu kudu dicatur deui. Si Bujil ngahuleng. Asa buntu pikiran teh. Itu salah kieu salah. Tungtung ngahuleng miraga meneng. Nangkep tuur bari ngalamun. Ari Mang Dasma humaneuar. Terus nyarane bari ngusapan bitis. Anu karasa cangkeul urut leumpang sapoe jeput lilana. Reungit barang eong sawareh mah geus nyoco kana bitis. Kana tarang ting jaletot matak jengkel. Sedangkan kaayaan beki peuting teh beki jempling matak bingung. Lila-lila reup Mang Dasma sare bari nyarane. Ari si Bujil mah nyaring keneh. Boro-boro bisa sare. Kalah marudah loba lamunan anu teu puguh. Keur mah eukeur jiwa si Bujil mah babari robah. Sok gembangan babari kapangaruhan. Boh ku batur, boh ku pikiran sorangan. Henteu boga pamadegan anu panceg. Renghat narik napas jero terus tangah bari ngalamun. Breh rupa-rupa lamunan. Ngagoda kana pikiran. Dak dumadak bijil kesang tiis. Jajantung ratug hatena pating sarblak. Ret ka Mang Dasma geus tibrasari. Aing kudu ikhtiar. Sabab lamun teu bisa paeh langlayeuseun ieu. Sarta paeh kaibunan aing mah moal nurutan Mang Dasma. Teu kuat lah lamun kudu kieu mah. Kitu garentesna dina hate. Jung nangtung sarta singkil kawas rek ngayonan musuh anu berat.
mikir panjang leos ini ting reka mana. Da teu boga tujuan anu pasti. Tapi najan bari jeung kitu kaayaan di eta tempat di titenan. Maksudna nyaeta supaya babari balik. Ulah poho deui jalan. Daya niat rek balik deui ka Mang Dasma. Saenggeus leumpang sabatara jongjongan jog anyog ka parapatan. Reg eureun dinu buni rada poe. Si bujil reg eureun dinu buni rada poek. Henteu kacaangan ku lampu. Si bujil mikir bari rada tereret. Ka kenca jeung ka katuhu. Sepi jempling langka anu ngaliwat. Dina ayana ge dina motor ngadius tarik. Sorana mata katorekan. Aing kudu usaha. Aing kudu ikhtiar. Nya lah. Kitu garentes hate si bujil di barung ratug da jantung. Lumayan rada lila cicing didinya teu aya pitunuheun. Teu aya pikahariwangeun. Pangaruh hate anu geus nekad. Hawa beuki tiis tapi si bujil tetep panceg. Diuk di tempat nu rada buni. Heuleut sawatara waktu lar aya nu ngaliwat lalaki saurang. Lengoh teu mawa naon-naon. Kacirina bangun rusuh jiga nama karek turun tina mobil. Rek balik ka imahna. Rek kana beca-becana eueuh kapaksa leumpang. Si bujil ceuring hak. Setan geus ngaharewos kana ceulina. Geus mangaruhan kana jiwana. Dak dumadak gede wawanen. Eueuh kasieun malah bangun anu sumanget naker. Lakadalah. Ieu. Cek garentes hatena bari terus taki-taki. Tetep leumpang lalaunan. Rek ngintip anu ngaliwat. Beuki lila beuki deukeut beuki sidik. Hiji lalaki geus rada kolot. Si bujil murleng ngawaskeun eta jelema. Tung si lila lar ngaliwat. Barang geus nukangan ka si bujil. Teu anda parah digajlengkek didengkek beheungna. Nya pugu eta jelema teh mani ngajenghok leungeunna loloesan. Cicing sia. Mun ngamuk dicekek ya koy cicing. Da moal iku kumaha? Asa nurut ka aing. Cek si bujil kawas anu kasurupan. Teu aya kasieun. Teu aya kahariwang deui. No didengkek ngagugu kapaksa cicing ngaleket teh. Mani leuleus. Sabab geus aya dina cangkraman si bujil. Eta jelema cicing teu ngomong. Tuna duit maneh. Purageun kana taneuh. Lamun teu nurut dicekek sia. Ayo purageun. Teu nurut dicekek teu eureun-eureun sia. Cek si bujil wani naker. Atuh anu jadi korban teh teu bisa walakaya. Jeung teu wani baha keur mah eukeur jelemana geus kolot. Nya akhirna leungeun katuhuna ngaragamang kana saku calana. Lung miceun duit sababaraha lamar. Jigana mah puluhan ribu da kaciri rubak. Naon euy? Ayeuna maneh meunang balik. Tapi awas. Ulah ngalieu ka tukang. Mun ngalieu ka tukang dipodaran ku dewek. Cek si bujil bari ngalesotkeun eta jalma. Kawas anu keuna ku tenung. Eta jalma teh nurut da sieun teh. Terus leumpang meningingkig teu luak liuk da sieun dipaehan. Eta jalma nyangkana teh dibegal ku begal gerot. Da geus kakocap di dinya sok aya anu kitu.
Ari si bujil sakilat ngarawu duit bes kana saku baju. Terus nguliwat ka urut tadi gap kana kantong. Ayeuna mah jantungna ratug ditunggulan. Hatena pating sarblak. Kesang tiis mani nyorolok. Hasil sia. Cukup keur saminggueun tapi duh kumaha lamun aya polisi. Aing kudu buru-buru balik ka Mang Dasma ieu. Cek si buncir dina hatena. Panon melong ka lalaki nu ini teh beuki lila beuki jauh. Sarta tetela nurut ti luak liuk. Malah akhirna mamengkol ka hiji gang. Terus nama ngiles teuing ka mana. Nenyok kitu si bujil lulusuhan leumpang. Balik deui ka tempat Mang Dasma. Teu nyasap da teu pati jauh jeung geus diapalkeun tanda-tandana. Nya akhirna jog anyog kanu dijugjug. Kasampak teh Mang Dasma mah ti beura keneh. Da beurangna tas capek. Si bujil nyerengeh terus. Muka kantong nyokot sarung di harudum mani buni. Goledag ngagoler terus beureum. Tapi hese rek sare kajadian bieu. Kabayangkeun keneh. Ayeuna mah reuwas. Sok sieun aya polisi. Duh kumaha mun jalma nu tadi lapor ka polisi. Kumaha mun datang ka dieu tapi api-api hees we. Da moal naon-naon. Batur ge teu saeutik nu hees di ember toko. Pokona isukan kudu manggih dahar. Jeung kudu boga modal. Kitu cek gerentesna si bujil. Nya akhirna bari jeung loba kahariwang jeung kasieun ge. Si bujil teh teu burung ti berasare. Berkah para tepi ka isuk teu aya naon-naon. Poe satuluyna si bujil jeung Mang Dasma geus nyaring. Geus sagedangdan pakaian geus kotor. Awak karasa rengkeng nyareri deui. Mang, kamana ayeuna ieu? Nyaduka teuing ngejil euy mangge baluweung dibere kieu mah ieu. Tapi da ari kudu balik ku atah-atah mah. Heuh keheulaanan. Sabab di imah teh didaguan ku saeng-saeng. Barudak rangha parabaneun. Jadi lamun teu manggih usaha teh loh. Gaplah atuh euy. Cek Mang Dasma manehna mah teu waleh inget ka anak jeung pamajikan. Mun kitu mah hayu urang neangan deui pagawean lah. Kumaha we carana mah nu penting hasil we. Ya ayo atuh ngan wayahna Jil. Urang teh kudu puasa. Sabab Mang mah geus teu boga duit. Teu kudu dicatur Mang, kuring geus nyaho. Tapi hayu urang init lah. Cek si bujil deui. Nya geus kitu mah duanana singkil. Beral miang deui tujuanana rek nyiar pagawean. Sangkan aya kamajuan. Ngider ka unggal tempat. Nananyakeun sugan aya nu butuh ku pagawe. Tapi lapur teu aya nu ngajodo. Kungsi nenyo tulisan dina papan. Yen harima pagawe. Barang ditanyakeun butuh ge awewe. Anu pinter ngepot, nu pinter ngaput. Sarta kudu geus boga pangalaman. Atuh lapur Mang Dasma jeung si bujil mah teu hasil. Kira-kira pukul 2 beurang. Mang Dasma mimiti lungse beuteungna murilit menta eusi. Kana sirah jadi lieur. Awak leuleus bijil kesang tiis. Jil, Mang mah geus capek. Urang eureun heula yu. Pokna kituna teh bari ngoloyong kahanapeun tangkal kayu nu aya di sisi jalan. Brek diuk setengah mebeutkeun maneh. Dituturkeun ku si bujil. Nu sarua ngarasa capek. Beuteungna sarua lapar tapi teu wani ngajak jajan. Asa-asa keneh sabab duitna meunang ngabegal. Lapar Mang? Mang ge lapar. Aduh, ieu beuteung meuni nyeri kieu asa murilit.
Maha tuh mang kamana neangan dahareun guing mah geus teu kuat leumpang ieu sirah lieur. Tetenyoan asaranya ikara roneng. Malah tetenyoan teh asa dua-dua tuh itu tuh. Jelema jiga make benowo tuh, jiga dalang. Duh. Mun dipaksakeun sieuna muru di tengah jalan ieu. Cek si bujil bari ngusapan bitisna. Lain ngalelewe puguh mangge kitu. Tapi kumaha itu da moal nya kudu namru sararea mah. Jig usaha jang kumaha we carana mah. Bara main ge teu naon-naon lah. Cek Mang Dasma tina awahing ku bingung. Mun kitu mah tungguan di dia tuh. Kuring rek usaha sugan we. Barang jeung milik mang. Nya jika tuh Jil. Didoakeun ku mang sing aya milik. Si bujil nurut. Manehna teu bingung teu susah. Lantaran dina saku baju geus nyampak duit. Teu kurang ti 30.000. Si bujil nangtung. Kuring rek ini teu lamangnya ieu. Kade ulah kemana-mana ya, kuring rek neangan dahareun. Jig. Mang boro-boro kemana-mana. Leumpang oge geus teu kuat capek, Jil. Kadenya leos si bujil ini niatna rek neangan warung. Ku Mang Dasma dijajabkeun ku paneuteuk. Bari jeung rada cangcaya dina hatena. Ari sabab ipis pangharpan rek meunang dahareun ti mana. Da puguh teu boga duitna. Di kota mah beda jeung di kampung. Moal bisa punta penta ka tetangga. Komo bari jeung eueuh nu wawuh. Lah si bujil awas nu nyawe rek hasil mun disegut kitu. Tapi moga-moga we aya jurig tumpak kuda. Di mana we rezeki mah pangeran mah maha murah. Kitu cek hate Mang Dasma bari diuk dina batu. Cager para mitra hanya kau kabujeng neng nong cekap dugi ka dieu heula kange dinten ayeuna. Hapunten samoga kalepatan insyaallah enjing urang teraskeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.